So guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Nah, musuk pula lur. Ini mah gawe lah. Hei Dan, Woi, kernaon? musuk ya biasa. Oh, jajarna mau dua tuh. Hiji yang boro-boro orang san menang ah. Tuh, di mana kan? Ah, terus didinya di Tongo gitu. Oh, Ningali ente keren musuk. Subante ayaan. Bobor lain bobor kiloan musuk gitu lamun aya jajar. Oh, kurgi hiji ya ge lah. Ah, aing mah. Ini orang ningalikeun nya kieu. Ningalikeun we tuh geus diuk teh dinya tah. Ah, aing mah musuk tadi nama. Rasa dia mah ge. Ah, menang-menang euy. Ampun kaya. Sabar da. Iya kan tuh sabar ayo sebelum kita nyeta kamu hayang Allah kelakan aduh datang lupa iya di bukan bener itu kan menang biasa Acan masuk mau hiji. orang-orang minum Gunangan ke moal atuh musik tinu kieu mah. Apa milik mah kayak nage kiru gitu mah ge kebenangan atuh. Urang musik mah urang menang 5 kilo. Musik mah kitu kiru kitu saya nage. Bener teh mah. Urang mah gampang teu moal jejer teu moal useup ge menang 5 kilo kamari ge. kita semua acara namang semua umpan semua jujur bisa menang 5 kilo gitu Useup mah ngiru ka urang mah gidi gek menang 1 kilo. Gidi gek menang 1 kilo. Ketika menang 5 kilo ada teh. kita semua acara menang 5 kilo emang 5 kilo teh kita bisa gitu nu bener itu mah Pokokna mah lah ngilu ka urang we menang we 5 kilo mah. Ke 5 kilo teh lauk lain mah. Bebenangan teh asa kubabari pisan deh Kak. Urang mah Ramdan lain ngomongkeun lauk, useup menang 5 kilo. kumaha cara mah menang 5 kilo teh eta Urang mah nguseup mah gidi gek 1 kilo gidi gek ketika menang 5 kilo. Eta teh menang lauk lain mah. Urang mah leumpang. Menang 5 kilo lain lauk. teh anak si dengekeun ku urang Sugante bener koplak Main kejeburkeun wae tuh si Andre teu bener we kejeburkeun wae dengekeun heula omongan teh teh. Hei, jadi aing nu keuna